Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang sadayana kelas 7. Mugi-mugi Bapak ngadoa kelas 7 sindi paparinan kesehatan ti lahir dugi ka batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Patepang deui sareng Bapak di pembelajaran bahasa Sunda. Dina poe ayeuna urang sadayana bade belajar ngeunaan wangenan dongeng. Naon cenah wangenan dongeng. Nah sateu acana Bapa nyampaikeun naon-naon anu bade disampaikeun ngeunaan wangenan dongeng ti payun sakumaha biasana urang salaku umat Islam. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan ilmu nu barokah tur manfaat. Ayo urang sami-sami macakeun doa belajar. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barudak kelas 7 anu ku Bapa dipikanya mangga sakseni ieu pembelajaran ti kawit tuga karengse gitunya. Nah barudak sadayana ayeuna urang langsung wae taluktik kana pengertian dongeng. Di dia dijelaskeun yen aing ngaran dongeng teh nyaeta wangun karya sastra anu caritana pondok tu pendek tur biasana aya babagian nu pamohalan tu bisa disebut teu asup akal, enggak masuk akal. Mana contohna tina dongeng teh? Contohna dongeng jalma bisa ngapung, terus sato bisa ngomong, terus parahu jadi gunung, jeung saterusna. Nah eta contoh tina dongeng jeung pangartian tina dongeng, insya Allah tiasa dipahaminya. Nah barudak ayeuna lebet kana jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng teh aya kabagi sababaraha bagian. Kahiji tegasna aya dongeng anu disebut dongeng parabel. Naon ai parabel teh? Parabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa anu paripolahna henteu lumrah, atanapi mahiwal, atanapi bisa disebut aneh, teu asup akal gitunya. Contohna dongeng sapertos dongeng naon? Dongeng si Kabayan, terus dongeng Abu Nawas jeung saterusna. Tah anu kadua dina jenis-jenis dongeng teh aya dongeng parabel. Ai parabel teh nyaeta dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Nah upamana bae nyaritakeun dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet, terus aya deui dongeng sakadang peucang jeung maung, terus sakadang kuya deui jeung maung jeung sajabana loba kitunya contoh tina dongeng-dongeng parabel. Mangga tingali oge dina modulna insya Allah aya gitunya. Nah ayeuna nu katilu aya disebut sasakala. Naon aya sasakala teh? Sasakala teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian, tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan teh tatangkalan. Atanapi bahasa Indonesia mah popohonan gitunya. Nah contohna sapertos sasakala naon? Sasakala situ bagendit, terus sasakala tangkuban parahu, terus dongeng sasakala pare jeung saterusna. Nah nu ka opat dina jenis-jenis dongeng teh aya disebut sage. Naon ai sage? Sage teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jalma anu ngandung sajarah. Contohna dongeng naon ya? Contohna seperti dongeng Prabu Siliwangi, terus dongeng Kian Santang, terus dongeng Dipati
Imbanagara jeung Sajabana gitunya. Eta biasana loba dina film-film MNC TV tah Prabu Siliwangi jeung Sajabana gitunya. Terus anu kalima nu terakhir dina jenis-jenis dongeng teh aya anu disebut dongeng mite. Ai naon ai mite teh nyaeta dongeng anu usina raket jeung kepercayaan masyarakat kana lembutan atawa hal-hal anu goib. Contohna naon ye dongeng mite? Contohna seperti Nyi Roro Kidul, terus dongeng Siluman Ajag jeung Sajabana. Pokona biasana ditayangkeuna ayana dina Indosiar, lamun dina TV jeung MNC TV biasana. Kitunya eta contoh jenis-jenis dongeng. Kahartosnya. Nah barudak salajengna ayeuna asup kana ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng teh aya 5 rupi. Kahiji sumberna sacara lisan. Terus anu kadua teu kanyahoan saha anu ngarangna ataupun bisa disebut dina bahasa Indonesia mah anonim gitunya. Terus anu katilu ngagunakeun bahasa lancaran. Terus anu kaopat eusi caritana mangrupa rekaan atanapi fiksi lamun bahasa Indonesia mah hayalan gitu. Terus anu kalima nyaeta ukuran ilaharna pondok henteu panjang, biasana dongeng mah kursa kedeung atanapi pondok gitunya hartosnya. Nah sarajengna dina dongeng ge aya nu disebut unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng ieu kabagi sababaraha rupi gitunya. Nu kahiji aya jejer atanapi tema atanapi ide atanapi gagasan pokok gitunya. Terus anu kadua aya oge anu disebut latar. Naon aya latar teh nyaeta pitunjuk atawa keterangan anu aya kaitanna jeung waktu, suasana, ruang, jeung situasi kejadian hiji peristiwa anu aya dina dongeng gitunya. Biasana mah latar waktu, latar tempat, jeung latar suasana. Terus anu katilu aya oge anu disebut galur atanapi alur. Alur teh diwangun ku tahapan-tahapan kejadian anu nepi ngabentuk hiji carita dina carita dongeng. Biasana alur teh aya alur melere, aya alur mundur, aya alur campuran gitunya. Terus salajengna nu kaopat aya unsur tokoh. Tokoh teh nyaeta jalma-jalma nu nyaritakeun jeung loba nu mawa peran hiji dongeng. Terus anu kalima aya oge unsur watak tokoh. Watak tokoh biasana aya tokoh lamun dina bahasa Indonesia mah aya tokoh antagonis, protagonis jeung tirtagonis gitunya. Terus biasana oge ngagambarkeun fisik tokoh. Terus salajengna nyaeta aya unsur amanat. Amanat teh nyaeta nasehat anu aya ditepikeun ku pangarang lewat carita dongeng. Terus aya oge unsur sudut pandang. Nyaeta hiji cara mandang dina ngahadirkeun tokoh-tokoh anu aya dina dongeng gitunya. Terus anu terakhir nyaeta aya unsur gaya basa. Unsur gaya basa teh hiji teknik dina ngolah bahasa gitunya anu dilakukeun ku pangarang dina laraga ngahasilkeun dongeng anu hirup jeung endah. Nah eta unsur-unsur tina dongeng aya 8 rupi. Mangga taluktik dina modul ke perantos aya. Nah barudak sadayana kelas 7 anu ku Bapa dipikadede saatos urang ngantuliktik pengertian unsur-unsur ciri-ciri jeung sajabana dina dongeng. Ayeuna aya tugas kangge hidup tanapi pancen mandiri kangge hidup. Mangga kerjakeun di buku bahasa Sunda. Jawab weh. Muka hiji nyaeta naon ari dongeng teh, apa yang dimaksud dongeng itu. Kemudian yang kedua sebutkan ciri-ciri dongeng, apa saja ciri-ciri dongeng. Yang ketiga sebutkan jenis-jenis dongeng jeung bere contoh judul dongengna. Yang ketiga sebutkan jenis-jenis dongeng apa saja. Kemudian kasih judul, kasih contoh judul dongengnya gitu. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu sebutkan unsur-unsur anu aya dina dongeng. Apa saja nih unsur-unsur yang ada di dongeng itu sebutkan. Itu ya tugas atanapi pancen mandiri ti Bapa. Mudah-mudahan hidup sadayana tiasa ngerjakeun. Kerjakeunna dina buku bahasa Sunda satos eta fotokeun terus kirimkeun ka GC nya barudak sadayana. Pahamnya pancen mandirina.
Nah barudak kelas 7 anu ku bapa dipikanya dina ayeuna mung sakitu anu tiasa ku bapa dipasihkeun, anu ku bapa tiasa diterangkeun ngeunaan wangenan dongeng ieu. Mudah-mudahan bapa ngadoa aya mangpaatna kangge urang sadayana tur tiasa diamalkeun dina kahirupan sapopoe. Sakitu ala kadarna hayu urang sami-sami wae tutup ku membacakan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin sareng disempurnakeun ku doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.